Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Pundian Nurul Hidayanti, simkuring mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori hiji, jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Simkuring di dieu mahasiswa anu bade nayangkeun video pembelajaran dina uji kinerja. Wilujeng nyakseni. Di luar menuju hujan gitunya wancina teh mundutan mudah-mudahan kelas A mampu semangat ya amin sahan untuk hadir Sulfa Mutia Adinda Bagus Nalan Bapak Allah menyegenap kurang kamarana teh nyawa ku izin ayo nudur. Mudah-mudahannya anu hadir teh untuk bolos gitunya, tapi memang aya keperluan terus pami nuju kudur, mudah-mudahan enggal sehat. Amin. Nah, ayeuna urang madoa heulanya mangga urang samakeun Kang GKM mimpin doa. Nya. Saya gak Sata can diajar, hayu ulang ngadoa mulai. Ngadoa rengse. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang GKM anu tos mimpin doa. Jadi ayeuna teh urang geus ngadoa serta acara kana pembelajaran mangga ditingali heula bilih di kolong meja atau di sagudaran hidup aya sampah dicandak diijeun heula nya mangga. Upami aya buang ka tempat sampah, upami teu aya sok beresikeun. Ya, hatur nuhun. Oke, ayo masih ingat minggu kamari kurang diajar naon? Oke, mangga coba. Sok, cobi naya. Kakawihan, Bu. Kawi teh naon? Lalaguan Sunda nu teu keuikeut ku aturan. Oke, terus aya deui nu sanes. Cung. Jadi ada alat musik yang mengiringi kawih, calung, kacapi, suling, gitar, keyboard, dengung. Oke, bener ya? Bener kita? Bener. Oke, aya deui diajar naon kamari? Nah, selain anu tadi teh nya aya oge urang teh memahami isi tina hiji kawihna naon? Janya. Jadi kamari teh urang tos menganalisis meunaan maham eusi kawih ja. Nah, terus ayeuna udah diajar naon, Bu? Nah, kami ayeuna urang bakal diajar warna kecap dina rumpaka kawih. Jadi urang teh bakal diajar aya naon we sih kecap-kecap dina rumpaka kawih anu kaasup kecap sifat, kecap barang atau kecap pegawaian gitunya. Manfaatna naon? Nah, nya
kategori kecap barang, mana nu kaasup kecap sitat, mana nu kaasup kecap pagawean. Ya, sapertos kumaha Bu? Nah, mungkin ku Ibu dijelaskan heula. Naon sih kecap barang, naon sih kecap pagawean. Ya. Nah, satu acana aya patarasan? Saya? Oke. Nah, satu acan karena pembelajaran Ibu bade eksperimen. Ayeuna urang tunjuk tanganna ka luhur. Ayo sadayana, tanganna ka luhur, tangannya ke atas. Nah, nanti engke diputerkeun nya, diputerkeun. Upami Ibuna Rosmana irung. Kamu tunjukin. Hidung yang mana? Ya. Mana cepil? Tunjuk yang mana? Ya. Oke, siap? Tunjuk tangan. Puter. Mana cepil? Ya. Ini. Cepil teh. Puter terakhir. Mana cepil? Ini. Ya. Oke, hatur nuhun. Tepuk tangan emprak sadayana. Atos, terlalu semangat teh mah. Oke, eta nya es drinking. Nah, jadi mudah-mudahan tetap semangat. Nah, ayeuna Ibu Dian terus urang sok asen kana teorina aya tujuanna. Tujuan pengajaran nyaeta kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur dan aspek kebahasaan di rumah kakawi. Gitu nya. Terus mandi teh. Nah, aya indikatorna teh memilih bentuk-bentuk kata dalam teks rumah kakawi. Jadi nanti kalian akan disuguhkan, gitu boleh disuguhkan teks rumah kakawi anu kamari lujang ya, terus dipilih kecap mana wae anu tiasa dikategorikan. Ya, terus 3.1.5 mengkategorikan kata-kata dalam teks rumah kakawi. Nah, tujuannya melalui proses kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TPACK dengan model problem based learning dibantu dengan media PowerPoint. Peserta didik dapat nuka hiji berdiskusi sehingga dapat memilih bentuk-bentuk kata dalam teks rumah kakawi. Terus nuka dua mengkategorikan kata-kata dalam teks rumah kakawi dengan teliti. Nah, terus aya oge kakaknya sabaraha sih kelas 8? 7 4. Jadi sami di dia oge 7 4. Terus urang aya evaluasi dina word wall. Jadi diharap mungkin biasa lebat sana word wall. Ibu kayak di-sharing dina WA group. Nah, jadi ieu nya ayeuna kana rupa hiji dina Nah, jadi ayeuna urang bade kana rupa hiji aya kecap barang. Cuma bade macakeun kecap barang. Barang kecap barang eta kecap nu nuduhkeun barang jeung naon-naon yang dianggap barang boh konkret boh abstrak wujudiana bisa mangrupa jalma sasatoan tutuhan zat patempatan waktu jeung barang. Oke, nah hatur nuhun Adel. Jadi kecap barang teh nyata kecap anu menunjukkan yang memberikan isyarat bahwa eta teh barang sesuatu yang bisa dianggap barang, baik itu nyata ataupun abstrak. Jadi kadang-kadang kita tingali ada yang tidak terlihat. Contohnya naon? Angin gitu nya. Angin kan tidak terlihat ya bentuknya kayak gimana, tapi bisa dirasakan ke orang gitu nya. Angin teh sejuk, mun aya angin teh adem gitu nya minimal. Terus wujud dia bisa mangrupa jalma atau manusia, orang gitu nya. Sasatoan, hewan, tutuhan, apa tutuhan? Tutuhan, zat, patempatan, jeung waktu barang. Ya, salajengna contohna. Ternyata contoh kecap barang teh bisa menunjukkan gitu nya. Biasa menunjukkan naon wae. Nah, nu
kahiji aya nuduhkeun jalma. Misalna teh aya Bu Ani, Ceu Edo, Emak, Bapak, Faris, Fadia, Ira, Adel. Nah, itu teh jalma nya. Jalma. Jadi kasusna karena kecap barang. Nah, nu kadua aya nu nuduhkeun sasatoan. Misalna naon? Hayam, manuk, kuda, kucing, gitu nya. Teh sami gitu nya. Kasusna karena barang gitu. Terus aya deui tutuwuhan. Contohna teh aya daun, dahan, tangkal, akar, kembang. Nah, eta sami kalebet karena barang. Salajengna aya zat memamukan tadinya zat aya cai, angin, tanah. Nalari tanah teh. Tanah. Nah, contoh kecap barang nuduhkeun tempat-tempatan. Nah, berarti ini kecap barang anu bisa menunjukkan tentunya sebuah tempat. Nama tempatnya itu kalebet karena barang. Salajengna aya waktu. Ayeuna isu sore nya leutik cat sawet. Nah, eta sami. Terus aya deui contoh kecap barang nuduhkeun barang. Kursi, meja, kasur. Naon deui nu aya di dieu coba? Botol minum. Tempat minum. Nah, sadayana kasur kana barang-barang. Nah, salajengna aya kecap pagawean. Kecap pagawean nyaeta kecap yang menuduhkeun parikola. Kecap yang menunjukkan perilaku. Nya, biasa nama ieu teh sedang melakukan pekerjaan atau terkena pekerjaan teh namina pagawean atau kerja kata kerja. Misalnya teh nulis, maca, nya. Tidur sare. Nah, di dieu aya oge contona. Dahar, sare, umpat, cicing, oh dahar teh. Makan. Sare? Tidur. Kamu yang suka tidur? Saya. Semuanya juga suka. Jadi punya saya harus sare. Lompat, lari lompat. Lari apa lompat? Lari. Kalau loncat, itu lompat namanya luncat. Nah, ada dikit yang luncat. Nah, cicing? Iya. Yuk. Nah, itu pagawean. Ya, misalnya teh Fadia keur dahar Indomie. Keur dahar Indomie. Keur hujan gitu nya, cocok gitu nya ngadahar Indomie. Lanjut. Nah, yang kecap sifat nyaeta kecap menuduhkeun keayaan. Nuduhkeun keayaan hiji barang oge. Jadi bisa menunjukkan sebuah keadaan, bisa juga menunjukkan sebuah keadaan suatu barang. Ya, misalnya keadaan gimana? Rusak, misalnya contohnya bocor. Nah, itu kan sifat. Ya. Nah, contohnya adalah datar. Nah, datar terus gitunya lempeng gitunya datar. Terus pinter. Nah, itu berarti otaknya cerdas, bener, beunghar, somea. Mana beunghar? Aya. Somea? Ramah. Gitu nya. Nah, ramah, somea ramah. Nya. Nah, iya nya. Jadi aya tadi aya kecap barang, kecap pagawean, sareng kecap sifat. Barang anu kumaha barang? Kata benda. Kecap pagawean? Kerja. Lamun kecap sifat? Kata yang menunjukkan keadaan. Kata yang menunjukkan keadaan. Gitu nya. Nah, sampai dia aya nu bade naros. Abdi Bu, lamun kerja kelompok kecap naon Bu? Kerja kelompok. Nah, ayo terang kerja kelompok teh naon? Apakah benda, pegawaian, atau sifat? Pegawaian. Ya. Jadi kerja kelompok teh menunjukkan kan bekerja, kergawe kelompok berarti bekerja secara berkelompok. Kita kalau karena pegawaiannya. Oke, deui
Enggak? Oke, mangga. Nah, ayeuna ku ibu bade dibagi kelompok, hidup sadayana ku ibu dibagi kelompok jadi 4 kelompok. Di dia sadaya ku ibu anggapnya ieu kelompok hiji genepan. Nya, ieu kelompok 2 genepan, kelompok 3 limaan, kelompok 4 limaan. Ieu nya. Nah, tugas naon, Bu? Nah, ieu aya LKPD na. Hidup, oke dikasihan LKPD, perintahna aya di dieu, terus ditranslate oke ke ibu aya bahasa Indonesiana, jadi tengah-tengahnya. Kalau kalian nggak ngerti, boleh nanti ada translate-nya bahasa Indonesia di sini. Ngapain, Bu? Nah, di dieu teh hidup disuguhkan hiji teks rupa kawi, nya rupa kawi, oke diterjemahkan pilarian we, kudu diterjemahkan sadaya. Pilih aja yang mana yang ini, yang iya katanya. No iya Bu katanya. Nah, oke, cari artina tiasa Google, hamba Google teruskeun, tiasa ka ibu teruskeun, tiasa ka tina kamus. Nya ke ibu dibagikan kamus. Terus dituliskeun bade maksimal 20, oke diartikeun. Terus diartikeun, dikelompokkannya. Oh, tadi mah jamak termasuk ke dalam kan jamak itu orang, berarti kecap barang. Nah, kayak ayat tabelnya di dieu nya. Kan tadi ngartikeun ya, milih kata-kata. Milih dari teks kawi. Pilih ka dia tulis we di dieu artikeun. Terus diartikeun oleh kalian nanti dipindahkan ke sini, kategorikan mana yang termasuk kecap barang, mana nuka asup pegawaian, mana nuka asup sifat. Ya, insya Allah ada di dia, di teksnya ada. Gitu, nya paham? Paham. Nah, mangga calitna nya, ieu nu duaan pindah we ka palih dieu. Oke, biasa ngumpul, nya jadi sok ngumpul. Nah, ieu nya LKPD-na ibu dibagikan, mangga dikerjakan. Kalau misalnya tidak ada yang paham, saya ngantos teruskan ke ibu. Nya tanyain aja. Oke. Kelompok hiji. Kelompok kelompoknya langsung ya. Kelompok itu kelompok tulisnya namina ayo kelompoknya. Nah, iya kamus nanya, oke kami dina HP ke ayah, mudah-mudahan anak kamus ayah. Bisa nanti ayah kene, tapaskan ke ibunya. Bu, iya ada anak. Sayang, susun ibu. Suatu ya. Itu ada cicing coy. Jalan itu ya. Iya, apa saya? Oi, ha. Ibu, oi, ha. Nah, itu bisa di sini. Hidup teh kamu. Oke, Bu. Sampai sami. Mandi. Ya. Adik. Ibu. Pak. Sekedar.
Nyari getah. Nyari getah. Sakitin batu. Badannya Ya, betul. nyeri non sih Alina banyak ibu manusia jalma gede aja artinya apa hidup Coba searching di Google-nya, testin apa sih? Apa saya lagi nata? Nah ini ya sampingnya sama ini jadi oke dia tiasa video lainnya boleh lihat dari sini ya kasih bu oke Nah, mangganya waktu nonton CF para kelompok ibu disemanggakeun pikeun ngadugikeun persentasena. Jadi salah satu dari kalian per kelompok menunjukkan hasil dari memilih kata terus mengkategorikan kata nanti termasuk ke dalam sifat barang atau pegawaian. Ya. Oke, mangga kelompok apa jadi jawab ya hari bikin jawab. Tapi berdiri. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok itu kelompok 4. kelompok opa. Badai harus pikir. So, hasilnya nol. Hasilnya itu kecap jalma artinya orang, benghar artinya kaya, hirup artinya hidup, hidup artinya kamu, pintar artinya pintar, ayak artinya ada, marentah artinya perintah, kudu artinya harus, dada artinya dada, terus benar artinya betul, jalan artinya jalan, bohong artinya bohong. Oke, jantan ayah dikategorikan ayana coba kecap barang ayah sabaraha. Kecap barang ayah opat, Ayah opat, namanya jalma, Jalma. dada, hidup, jam, jalan. ya kecap pegawaian. Pegawaian ayah 2, marentah jam kudu. Karena yang kudu terus kecap sifat. Kecap sifat ayah 5, 6. Genap, namanya coba sebutin. Ayah benghar, pinter, ayah benar, hirup, jam, bohong. Ya. Oke, satu nuhun tos. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya perwakilan di kelompok kilo erek nonnya. Kita kecap dengan tina. Kecap.
Dina wiji ka irop artina hidup, jam artina laki-laki, bapak artina kaya, hidup artina kamu, jalma artina orang, batur artina teman, nyarikan artinya menyakiti, kiai artina ulama, balik artina pergi, oba artina banyak, jembar artinya luas, kate artinya hati, pintar artinya pintar, bohong artinya bohong, turun artinya saudara, turun artinya mengikuti. Guys. Oh. Jadi kecapna seberapa kategorinya? Tina kategori rumah itu. Lu dipilihnya seberapa? Ya. Ya, 20. 20. Nah, terus lu digolongkeun Tilu. Tilu, sok sebutkeun. Tidak semua. Mau kecap barang teh jalma jang kiai ate batur sedulur. Kecap pagawean tah saeutik. Gitu. Ya nganyarikan jeung turut gitu tah. Mau kecap sifat. Tuh, loba, benghar, jembar, jeung naon deui tah? Gitu. Nanti lu yang pintar Pak. nah, tok sebutkeun. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah banget. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi teh aya di kelompok 2 bade presentasikan kecap nu hartina. Nomor 1 hirup, hartina hidup. Jang anak laki-laki, dilakonan, dijalankan. Mudun, turun, tanjakan, naik. Benar, kaya, salawasna, selamanya. Jelma, orang, pinter, pandai. Nyoba, teman, salamet, selamat. Tutur, taat, nganyelikeun melukai. Dipikiran, dipikirin. Eling, inget, jembar, puas, ate, hati. Cing, harus, ninggang, menimpa. Dulur, saudara. Ini kategori kecapnya. Kecap barang teh ada jang, jelema, dulur. Kecap pangawean aya hirup, dilakonan, mudun, tanjakan, nyobat, nganyarikeun, dipikiran, ninggal. Kecap sifat benghar, pinter, taat, eling. Jembar, jengci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bisanya menitarik. Presentasi tinu kelompok terakhir, mangga kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Syifa perwakilan si kelompok hiji bade ngabacakan hasil diskusi. Kecap mau dipilih, benghar, hatina kaya, data, lurus, dilakukan, jelema orang, hate baik, sabar-sabar, pintar cerdas, jujur-jujur, bohong berdusta, jalan-jalan, nyobat, bersahabat, ulama, ahli agama, gede besar, jembar luas, dulur saudara, loba banyak, soleh-soleh, parentah perintah, kiai, ustaz, jang anak laki-laki. Kategori kecap barang, jelema, dulur, ulama, kiai, jang, kecap pagawean, dilakonan, parentah, nyobat, kecap sifat, benghar, jujur, sabar, hate, pinter, soleh, loba, jembar, datar, gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama sayanya kami presentasi di Ayeuna. Kuiku bari dicanak heula bari dinilai. Terus oke urang aya evaluasi dina wordball. Siap samtawis bari ngantosan ibu nganilai LKPD-na.
mangga disiapkan HP na kangge buka Google. Terus ibu bakalan nge-share nya linknya di kanal grup. Oke, nah, maka cari. Nah, ini ya tos presentasi. Tadi nilainya sarae, sampai no presentasi di kelompok masing-masing sarae. Ayat 60 di 12 tentunya. Najan senama kecap. Nah, ini ayat kuis. Paneket kami dulu. Ayat kuis, mangga buka dina grup WhatsApp nya. Grup WhatsApp kelas 8 yang link yang dibagikan ke ibu. Oke, orang tinggalnya tina kuis anu nembean dina word orang tingali juara nomor hiji. Nih, nangkot tuh, nangkot. Tadi awalnya tuh udah tapi nggak masuk nama. Di bawah ya. Pembelajaran harus dilakukan ke orang di sana. Cung anu gade ngadugikeun kesimpulan. Ibu. Ibu nunjuk. Ayeuna orang diajar kecap barang, kecap sifat, kecap pagawean. Ya, terus nanti Kecap barangnya eta kecap nu nuduhkeun sifat barang. Terus nanti sifat kecap sifat mah nu nuduhkeun kaayaan. Terus terakhir nanti Pagawean pagawean no. Kerjaan kawan. Wah, anu nunjukkeun kerjaan hiji pari. Wah.
Oke, hatur nuhun, tepuk tangan dong. Nah, garesnya anu tadi dirugikan ku ayeuna sarengna ya. Yen dinten ayeuna teh urang tos diajar rupa-rupa kecap. Aya kecap barang, kecap sifat, sareng kecap pagawean. Nah, ternyata nya seueur oge dina teks rupa kakawin teh aya rupa-rupa kecap. Terus dikategorikeun ku hideung sadaya. Nah, minggu payun urang bakal diajar kawih keneh tapi ngeunaan ngelangkeutkan maksudnya orang bakal diajar ngahaluangkeun hiji kawih Sunda. Judulnya naon Bu? Coba nya di rumah, di bumi, pilarian di YouTube. Kawih manuk dadali. Gitunya. Kayak orang bakalan diajar ngeunaan manuk dadali kumaha sih nyanyikeunana, melodina kumaha, nadana kumaha. Oke, aya aplikasi Anchor anu bakalan kudu share di grup kelas 8A pikeun didownloadkeun gitu nya. Jadi eta mah Anchor teh podcast anu hasil haleuangan ibu ngahaleuan gitu nya. Tapi suarana mah goreng. Jadi engke aya anu didengerin gitu ya, dipirengkeun. Pami Bu, abdi mah tiasana ngayoutube wae gitu nya. Oke, urang parantos rengse tos tunjuk karena waktu nutos sontennya ayeuna alhamdulillah tiasa rengse hayu urang beberes kok mangga uwi deui ka mejana masing-masing pikeun tatahan. Nah, mangganya urang tos beberes, urang ngadoa heula, mudah-mudahan urang salamet dugi ka bumi, dugi ka rompok ya. Tiasa ngalanjutkeun atau melanjutkan pekerjaan yang lain. Panginten sakitu anu papihatur, mangga kangge Adel mimpin doa. Saya gak mungkas kegiatan dina dinten ieu, ngadoa mulai. Ngadoa nengse, hatur salam